dieu. Nyasar moal ka dieu. Bah, nyasar urusan aing. Baheula dia aing inget keneh yeuh. Tah, tobat tangkal ieu. Tenang deh sia mah. Ayo. Ya ieu. Wow. Saha? Si Dada yeuh. Yo. Ayo tuh samperkeun. Dadai. Sate gitu nya. Ini sia teh Dadai. Pira aku teu wau ka aing. Babaturan keur leutik. Baheula pernah bareng. Oh, Catrik. Masya Allah, Trik. Ai sugan aing siang geus almarhum gitu. Waduh. Ulila-lila teuing. Tara kapanggipan ih. Mentakan urang ka dieu ge nyamperkeun maneh urang teh kangen. Oh, tah kangen. Heeh. Oh. Aja maneh teh aya ulin ka lembur urangnya, urang ulin ka dieu. Atuh kaget tuh buat ayangin naon gitu sorangan ulin ka urang. Hayang silaturahmi. Oh, geus hayu ulin deui mah. Boleh? Ayo. Siap. Dek, ayo sorangan sabenerna aya naon ieu ka dieu tumben-tumbenan. Ieu, sabenerna mah jauh ka dieu teh urang Ah, aya nu dituju. naon tah? Neangan jodoh. Oh. Aing mah teu jadi masalah arek parawan, arek handap nu penting karunyangeun ka aing. Oh, benar. Bener. Ayo geus siap sugan aya gitu ge. Jodohkeun deui nya aing. Oh, ayo. Alda, ai kaboga Alda teh sok ulin keneh teu? Kaboga aing nu mana sih sia Nisa? Eta kaboga sia nu hideung teh. Ih, sia Manisa ngeledek aing, mentang-mentang kaboga aing hideung. Hooh, ja kaboga sia mah hideung Alda. Ih, eta mah geus dikaok wae Nisa. Terus sia kuari teu boga kaboga meureun Alda. Atuh henteu lah, ja kuari mah aing jomblo. Terus lah Nisa, ulah ngomongkeun kaboga bae. Mending urang teh serius. Ayo. Tuh, Trik, libur aing mah perawan tuh, gang geulis tuh. Wow. Wacing terelep sia. Ayo, gas tuturin aing. Nisa, itu mah Mang Dadai. Yang salahnya itu Mang Dadai. Ya aku jadi saksi ada. Ada kemana jeung Nisa? Serius lah. Kela. Aya babatur Mang Dada yeuh, urang jauh. Terus non hubungannya jeung Alda. Hubungan Mang Dadai? Ada. Ada. Dadai. Kumaha eta geuningan embungeun? Tenang bae, Trik, tangkeun deui kurang. Masalahna ieu hate aing geus ngagibring. Tenang bae, kayak tangkeun kurang ka imahna. Awas sia nya. Oke, nyaing mah. Bener? Ya. Ayo. Ayo, Trik. Ayo mau orang yuk. Dah poho aing. Sabeula deui teu dibuka. Main asup wae. Duk. Ieu imah maneh. Mohon. Arek minum. Ya jelas. Kopi. Ulah. Moal. Minum naon ya? Anu seger-seger. Lah, ngaya be. Aing tadi nawaran. Biasa basa-basi. Geus tong dibasaan, bake basi doang. Gedenya Kang Wan. Sok. Sip. Rek ieu imah baturan sia. Heeh, cenah mah. Da aing ge kakarak sih ka dieu. Dai. Ieu imah sia bener. Geuning sarua dai nya. Cara kumaha, Trik? Sarua gorengna. Atuh awan kadenya nama. Malum lah, karena jelema susah orang banyak. Lah, nu penting bersyukurnya. Heeh, benar. Tapi aing kepikiran wae awewe tadi tah nu heran. Heueuy, sarua. Oh, si Alda di sini Nisa. Si Alda jeung si Nisa ngaranna. Heeh. Endek tah? Hah? Ulin. Ayo. Atuh ayo kurang diantar bae. Dai, Dai. Baturan aing Im. Di Bekasi. Sana di Tilok Nempo. Oh, jauh-jauh ulin, biasa baturan heupeul teh kapanggih-panggih. Ulin ka saha? Hayangan ulin ka si Alda cenah jeung ka si Nisa. Aya tas ya. Aya ujul mana?
Ay kayak mana aing, tapi biasa beren di tempat itu mah nama biasa nongkrong na. Tunggu segala kali itu saparkeun. Habis lah. Sahanya banget na asing. Ih, si Malda tadi embung, wari nanyakeun. Tuh, cok aing getrik. Main nama pasti di dia. Mau semua ka mana ulina. Ayo, guys. Ayo. Ada. Hih, iya mang dada ini naon sih? Yang ada bae. Nek naon nih ka dieu? Babanggu bae. Ih, Ay mana aku dengar teh ada. Itu babaturan urang yang kenalan lah. Jauh-jauh eta teh Bekasi. Ih. Maha ada, bisa. ih embung lah. Eta mah jiga kabogoh Alda nu baheula. Tak, kenalan doang ge. Bukan bina aing mah. Embung mang dada ih, geus sih. Dah kenalan doang. Hargana batur jauh ye ke Bekasi. Nih. Onggeus mana nu kenal? Iya. Hei, kewa. Oh, nia, anak main kenalan wah si Asen Prank. Naon ana sia teh ho? Sabar lemur batur Sabar, ingat, Boy. Iya baturan aing jauh ke Bekasi. Aya yang ulin ina. Bang hayang kenalan aing berjagaan. Nah, mabur itu mabur. Berjagaan aing. Ulah, cing. Baturan kabeh yo tengenahan yo. Ah, kesel ya aing yo. Oh, sia kitu. Terus mabur kan itu siapa mabur? Oh, jadi aing main batu sia deui, Dai. Lain gitu ini serba baturan aing, serba baturan aing. Oh, Aing teh kenalan di Ciada. mah, mendingan aing laporan kasih Sudin lah. Si Boim kunaon cernya? Boim. Kunaon ceurik? Eta jelema kunaon kok ceurik sih?